Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana. Puji syukur alhamdulillah di waktos ayeuna urang sadaya tiasa patepang dangu deui dina acara dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Mang Otong Channel nu di officialan ku Emang Nyalira. Mugia dongeng emang ieu tiasa janten hiburan pangeusi waktu senggang, oge mugia tiasa dijantenkeun pelipur kalbu pelepas rindu kangge dulur dangu anu nuju tebih ti palamburanana. Anak rantau teh anak rantau. Ulah putus semangat, jaga kesehatanna. Mugi geura tercapai nu dicita-citakeunana. Kangge dulur dangu sadaya nu nembe mampir di channel Emang, mangga ditoel gambar loncengna, gambar jempolna, teras curat coret di kolom komentar, kritik sinareng saran diantos ku Emang kangge nanjerna channel Emang ieu. Oge teu hilap dulur dangu sadaya hatur nuhun nu tos ngarojong Emang di kolom komentar, kritik-kritik lan sarana ditampi ku Emang. Mugia channel Emang ieu kapayuna tiasa lebih bagusnya, leuwih endah deui kitu. Moal panjang-panjang Emang bade ngalajengkeun deui cariosan nu katunda dina jejer carios Mawar Bodas Males Pati, yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Mawar Bodas Males Pati bagian katilu. Gap leungeun Rahmat jeung Mawar patarma ter aya rasa nu ngageter sumarambahkan nabayahna Rahmat. Sakedapan mah duanana ukur papelong-pelong. Seret Mawar narik leungeunna, ari Rahmat kalah bareubeu rada era parada. Pedah manehna kalilaan nyekelan leungeunna Mawar. Nyai urang sareng wae atuh, sareng akang ka Cimahi, bilih kaburitan manten di dieu mah paroek bari geuman, tos di Cimahi mah gampil urang ngobrol deui. Mawar ukur unggek da emang teu aya tujuan reka mamana, tujuanna ukur hiji neangan rampog anu codet beungeutna. Atuh bral saduana leumpang ngidul mapai jalan aspal anu berasna ka kawedanaan Cimahi. Di sisi lembur Citeureub beulah kaler, sisieun kebon awi aya hiji kalangan ngadu hayam. Geus matuh tiap-tiap poe Sabtu kalangan teh rame dipake ngaradu hayam. Aya nu ngahaja mawa hayam aduan,
lolobana mah ukur ngahajat tarohan bari ngebobotohan hayam tarohanana. Minangka tuan rumahna katelahna teh ari gobang, pedah baheulana dagang gobang di pasar antri Cimahi. Imahna tejauh ti kalangan, bari muka warung leutik pikeun nyadiaan dahareun jeung opieun keur tamu anu daratang ka kalangan. Siga isuk harita jalma geus rame ngegimbung di kalangan. Aya anu keur ngusapan hayam gocona, aya oge anu keur ngapaparan neangan lawan pikeun hayamna. Di warung Cemarni pamajikana ari gobang, tilu urang jalma keur ngaropi. Rupana barosongot budi amprotan, kumis jeung godeg tambah jangkot bala teu kaurus. Kumaha kak, rek ngilu tarohan teu? Cek nu rada gendut bari ngahuapkeun goreng bolet 2 gelempeng sekaligus. Mingke sade, sabar atuh, ngopi na ge can anggeus, tembal baturna. Anu aya codet urut tatu dina pipina. Enya Kang Ade masuk tara sabaran nu diaduna oge cander atuh. Baturna nu rada begang ngengklokan bari sasamuilan ngadahar ka timus. Ki Ade tenembal deui leungeun katuhuna ngarongkong bekong. Ergot we cik kopi teh diinum bangun nikmat naker. Babak kahiji dimimitian hayam si Jalak bogana Ki Samud ngalawan hayam si Badak bogana Ki Buyut. Nu rek marasang tarohan sok nyaran lawan. Ari gobang diantara. Kuring narohan si Jalak 2.000 rupiah tah. Cek si codet anu teu salah deui ngaranna teh Kiudi Bajing Setan, rampok gerot ti pasir ucing anu karak beres ngopina. Dilayanan kukula, cek Ki Buyut Jagalpati. Saprak eleh ku mawar bodas ditutugan parongpong tea. Ki Buyut rada eureun kana bebegalna. Rada bangbaungeun bisi panggih deui jeung mawar bodas. 2 urang anak buahna ge nyaeta Ki Maman jeung Jumadi ngilu di sagigireunana harita teh. Der hayam diadu di jero kalangan, silih gitik, silih pacok, silih tembrag. Mimiti nama si Badak boga Ki Buyut unggul, da awakna leuwih badag. Ulin aduna ti hareup susuruntul bari terus nenggelan musuh. Ngan orok aya si Jalak bogana Ki Samud teh sanajan leuwih leutik awakna tapi pelit kacida. Hese kabintihna. Dari kat mun rek diteunggel nyuliwak ka jangjang musuh terus malik ngabintih ti tukang. Naon we sakapanggihna anu panggih beheung dipacok. Kapanggih tunggir digabred. Pokona mah ngararad awak beh. Atuh der surak mani rame. Hayam ukur bisa susuruntul dibawa ke kalangan. Kawas nu bogana we mun leuwih bikang. Kiudi ngoa ngarasa hayam tarohana di atas angin. Rai beungeut Ki Buyut beureum nahan ambek. Hayo Jalak, podaran euy, meh balik jadi bakakak. Ki Ade pipilueun nyelengkeung. Alah, goreng-goreng ge aing mamawa hayam ke kalangan teu siga saria ukur bisa nebeng tarohan ka hayam batur ngurus hayam mah tebelul. Ki Buyut na malang. Nya
Najan eleh hayam nage cantang tu mahi ka jelemana mah Juma dinu ngilu panas melaan katuana. Dek aya nu nangtang tah coba camperot bibirna. Kiudi ngahaha. Beres bos. Sahuap jeung hitutna jalma kawas kieu mah. Tembal Ki Ade. Jung Ki Ade rek nangtung. Tapi ari gobang rikat nyamperkeun. Sabar baraya. Ieu hayam can aya nu eleh. Mun baraya riributan kalangan bisa bubar. Kuring rugi. Nu sejen oge rugi. Kuring salaku panitia menta baraya sakabeh bisa nahan amarah. Ari ngalengis menta dikarunyaan. Kiudi ngicepan ka Ki Ade. Ki Ade surti gog manehna cingogo deui. Di tengah kalangan si badak beuki ripuh sakujur awak negartihan balas dipacok jeung dibintih ku si jalak. Sakali mangsa si badak narajang ti hareup oroka aya gerakanana geus kurang gesit bakat ku geus leuseuh. Si jalak rikat nyusup kana jangjang si badak bari malik macok kana sirah si badak. Hiuk jebred, sirah si badak dihanca tarik naker. Gabres, si jalak ngegabres kana mata si badak. Cer getih mancer. Bareng jeung bocosna mata katuhu si badak. Daligdeug, daligdeug. Si badak dadaligdegan solontod. Bru, si badak teh nambru di tengah kalangan. Hos we paeh. Hore, si jalak unggul euy, si jalak unggul. Hayam Ki Samud hebat euy, hayam Ki Samud menang. Nu nongton surak mani rame. Pangpangna anu ngabobotohan ka si jalak. Ki Ade mah nepi ka rarampayakan ngigel sagala. Bari nonggengan ka Ki Buyut sapa batur-batur. Bakat ku bunga. Mana duitna? Bayar Buyut. Cek Kiudi bari nyamperkeun ka Ki Buyut. Dibayar ku ieu ku aing yo. Ki Buyut kalah nyebrutkeun peureut buleudna. Make tenggelan ujungan. Sia mah eleh teh kalah nasteng Buyut. Kiudina Malang bari rikat ngarawel peureub Ki Buyut anu keur ngables sur kana dadana. Guriwa pigelang katuhu Ki Buyut beunang karawel. Terus dicentokeun ka tukang kuy-kuy ku Kiudi. Atuh solontod awak Ki Buyut nyolontod ka tukangeun Kiudi. Kiudi ngangsrodkeun suku katuhuna ka katuhu dina gerakan maung ocon. Maksudna rek ngarampid suku Ki Buyut anu keur nyolontod. Atuh teu mingge deui. Koleab awak Ki Buyut ngoleab. Brug. Bae nangkuban bari irungna nyusut kana taneuh garing. Setan alas Ki Buyut utuk geneng. Jurung kunung manehna hudang bari nyusutan beungeutna anu pinuh ku taneuh. Sebrut Ki Buyut maju deui ayeuna mah peureub kencana nyara sasaran kana careham nu jadi lawanna. Kiudi ngalalepkeun sirahna, tapi Kiudi katipu atah-atah sabab peureub kenca Ki Buyut teh ukur pancingan. Sakilat Ki Buyut ngarubah gerakana, peureub kencana ditarik diganti ku peureub katuhu anu datang ngahiyuk ti handap rek nyantrok gado. Ngagunakeun jurus ajul gedang. Oroka ya Kiudi ge lain jawara atah-atah.
manehna murageun awakna ka tukang dina gerakan caringin rungkad dikombinasi ku ulin cihaur beuti dina jurus undur-undur norobos pasir. Leungeun kenca katuhunana hak awak katukang ari suku katuhuna ngajengkat kaluhur rek ngajojo dada Ki Buyut anu awakna keur ngalayang sahibas dada sabab poos tenggelanana. Ngan Ki Buyut ge lain begal kamari sore manehna geus seubeuh padungdung ngalawan loba lawan anu jago. Leungeun kencana meta ngabajeg mumuncangan Ki Yudi ngagunakeun tenggelan ujanganana. Hiu kebro adaw kehed sia mumuncangan aing mani seul. Ki Yudi ngacaprak bari niupan suku. Hiji-hiji sia bajing edan. Hayo maju deui Ki Buyut na malang. Di sajan tempat balad-balad Ki Yudi jeung Ki Buyut ge keur ragot begalan pati. Ki Ade ngalawan Jumadi ari Ki Maman padungdung jeung Ki Karim. Sageprakan mah opatanana boga pangabisa nu saimbang. Si anu tadi ngahina aing teh nya hakan yeuh wawalesna suruntul Jumadi muka jurus banteng ngagurus karang. Kusan ti Cibaliung Ki Ade ge teu eleh rikat ngalayanan ku jurus Gajah Meta ti Jambu Dipa. Ulin Cibaliungan dilawan ku ulin Cianjuran, dua peureub ngahiuk bangbaraan bok, dua peureub buleud diadu ter. Leungeun Jumadi ngageter sing sireumeun ari Ki Ade ngegel biwir da leungeun katuhuna nyeri bari nyaksak tuluy ka beuteung brot bae manehna hitut. Leungeun kencana uyup ayap katukangeun calana komprangna. Untung teh bijil jeung bukurna euy, geurentes hate Ki Ade. Hiu Ki Ade nimpungkeun peureupna anu bangbaraan nu diarah teh palebah cukang irung Jumadi. Gilek Jumadi ngagilekeun badana ka belah kenca bari ngepretkeun tonggong leungeun kencana. Ngawangun jurus orai kisi mapag bancet habek pigelang Jumadi dipapag ku pigelang kenca Ki Ade. Ki Ade reuas kacida kusabab pigelang Jumadi teh karasana leueur pisan. Kuriwa kalah pigelang kenca manehna nu beunang dirawel ku musuh. Tadi teh barang dipabag ku leungeun kenca Ki Ade, Jumadi ngarobah jurusna ku jurus orai kisi nyapluk beurit. Anu tadi narek ngepret jadi nguriwal kana pigelang musuh. Hiat siku kenca meta rek ngadagor careham Ki Ade. Ki Ade geus eleh gerak kusabab posisina kadeseh ku gerak orai kisi nyapluk beurit. Aing kabeunangan tapi musuh ge kudu kabeunangan ku panarajang aing. Geurentes hate Ki Ade teu mikir dua kali. Heat suku katuhunan nyewuk ti gigir dina tajongan tambelangan tutung kusan ti lemburna. Antuk nama jebret gebro, waduh tobat saduana meh bareng ngagerung. Blak Ki Ade mah labuh nanangkara carehamna asa rujad kababuk si ku Jumadi. Ari Jumadi labuhna nyang gigir. Cangkengna asa potong kahanca suku Ki Ade anu badagna meh we sarua jeung dreum anakan.
Di tempat sejen Ki Maman jeung Ki Karim masih ragot patutunggalan. Ki Karim anu asli namah urang seberang ngaluarkeun jurus-jurus aheng simpenanana. Anu pikeun lawan mah mata kacida hemengna pikeun nyang hareupanana. Siga waktu harita Ki Karim ngulinkeun jurus-jurus manca baruga. Jurus silat khas Sulawesi anu gerakanana lembut kawastarian tapi ngandung bahaya anu rosa. Hiu leungeun katuhu anu meber dina jurus ku campana sombalaku. Jurus ngabuka layar ngahiuk datangna mah anca tapi angin tenggelana rosa kacida. Ngarah kana pipi kenca Ki Maman. Lep Ki Maman ngareundek dina jurus sero nyusuk. Hiat suka tuhuna neangan sasaran kana beteung lawanna. Plak suku Ki Maman ditepak ku leungeun katuhu Ki Karim. Atuh jadi ngoleweng kagigir. Semet kuda-kuda lawan pajengjar leungeun katuhu Ki Karim datang deui. Ayeuna mah datangna rek ngahanca dada kenca Ki Maman. Atuh Ki Maman buru-buru ngalabuhkeun awakna dina gerakan caringin rungkad. Meunang ngulungan ti gegedugna Ki Yudi bajing setan. Plos panarajang Ki Karim ngakan angin. Hiu bok suku katuhu Ki Maman dina wangunan jurus orai gibug ngahanca beteung Ki Karim. Juralit celek Ki Karim anu bieu kahanca beteungna ukur muringis hungkul. Manehna masih bisa ajeg dina kuda-kudana. Teloba omong Ki Karim nyebrut deui awakna muter kawas panggal leungeun kenca katuhuna malang ieu teh gerakan anu kasebutna angingapuna lamiri atawa jurus tiupan angin. Ki Maman anu can siap da karakeng nguniang hudang teu bisa ngahindar. Ari hiu, ari bok 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 bok. Opat tenggelan ngaruntui. Anu ngandung tenaga rosa ngahanca kana opat bagian awakna. Waduh, gedebut Ki Maman nambru teu hudang deui sigana mah kapidara. Urang caritakeun deui Ki Yudi bajing setan anu masih rame ngalawan Ki Buyut Jagalpati. Nepi salawe jurus mah Ki Buyut teh masih bisa ngimbangan kana jurus-jurus Ki Yudi. Ti mimiti jurus kagenep likur mimiti Ki Buyut teh rada kadeseh. Lantaran Ki Yudi geus mimiti ngaluarkeun jurus-jurus simpenana. Gajeleng Ki Buyut ngagajleng nyingkahan panengkas Ki Yudi. Hiu awakna nyirorot kahandap bari ngawangun jurus dadali nyamber anak hayam. Dua leungeuna ngawangun cakar dadali anu rek ngareweg kana beungeut Ki Yudi. Ditambahan ku aing codet beungeut sia ye. Ki Buyut nyorowok ti luhur. Ki Yudi tecileureun dua leungeuna ngarawel dua pinggelang leungeun Ki Buyut bari sakaligus dibantingkeun ka tukang dina jurus ngonci panto mukakeun jendela. Atuh koleap gebut awak Ki Buyut siganang kaasak murag ngagebut kana lemah tarik pisan. Mending ge taluk sia teh Yut daripada modar dina dampal leungeun aing mah. Cek Ki Yudi bari nulak cangkeng. Ki Buyut tenembalan serepet manehna ngalugas bedog anu tadi ge ngadaplok dina cangkengna. Hiu bedog dihembatkeun sataker tanaga dina jurus panca pangrecah jurus bedog simpenan Ki Buyut anu ngarah ka 5 bagian awak musuhna. Ngandelkeun cocolek tarasi ayeuna mah Yut. Ki Yudi ngahehe semungoa. Barang sajengkal deui seseukeut bedog rek antel kana kulitna.
sakilap kieu ngulawit 180 derajat katukangan awak Ki Buyut dina jurus tampele mepet diteruskeun ku jurus lodaya ngarontok mencek. Dua leungeunna dipake ngetig punduk Ki Buyut. Habak. Aduh, tobat. Ki Buyut ngowowong teu kuat nahan ka nyeri. Dua leungeunna ngageter. Celik bedogna murag. Punduk jeung tonggongna asa pasiksa. Ampun Ki, kuring sejasrah bongkokan. Ampun. Cek Ki Buyut bari humargung. Gas, hari kitu mah urang ngahiji bae. Maneh sanak buah milu balik jeung kula ka Pasir Ucing. Urang nyieun komplotan nu leuwih badag tur leuwih dipikasieun ku balarea. Satuju anjeun Ki Buyut? Tembal kieu di panjang lebar. Sejak ngiringan we abdi mah ka pangresa katua, cek Ki Buyut. Syukur atuh hari kitu mah. Tuh udangkeun jeung ubaran heula anak buah anjeun, terus urang dalahar heula di warungna Cemarni. Antuk nama dua komplotan begal teh ngahiji jadi genepan. Di katuaan ku Kiudi Bajing Setan, wawakilna Ki Buyut Jagalpati, anggotana Ki Maman, Jumadi, Ki Karim jeung Ki Ade. Waktosna tos tanya kapan dulur dangu sadaya Mang cekapkeun heula pedaran dongeng emang nepi ka dieu. Insyaallah mungkin urang patepang deui dina waktos kapayun neraskeun jejer carios mawar bodas Malespati. Emang nyuhunkeun di hampura tina sagala rupi kakirangan boh tina ucap bahasa atanapi logat emang nu kasarnya. Di belahan kulon mah bahasana kasar katelahna. Sakali deui emang nyuhunkeun di hampura tina sagala kakirangan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.